Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni pangheulana anu wajib ka manusia nyaho ka Allah sarta dalil bisa 20 sifat nu wajib di Allah, 20 sifat nu mohal di Allah, hiji sifat nu wenang di Gusti Allah jumlah 40 henteu salah. 4 sifat nu wajib di para rasul, 4 sifat nu mohal di para rasul, hiji sifat nu wenang di para rasul jumlah nasalapan aqaidi rasul salapan jeung 40 hiji tadi jumlah 50 jeung singkah harti sabemeh nafsil nu 50 sifat ieu heula hukum akal, hukum adat. Ngaran hukum netepkeun hiji perkara kana perkara nu sejen teu sulaya tawa ngawahkeun perkara tinu sejen saperti ngawahkeun anyar di Pangeran.